undangan teh maksud pangrot tadi undangan tetep balu diterima mau dakwah bila bayinatin kalawan tanpa ayana bukti tong padunan ku bae cikurang mana buktina bahwa anjeun teh sobar laika ngeunang barat tong padunan ku ada buktina aruna kudu ningalikeun maraneh ka kami ceuk malaikat teh sohaifakum kana lambaran catatan amal aranjeun paman mangka ari saha wae jalmana wujida anu kapanggih anu katimu bi sohifatihi dina lambaran catatan amal si jalma naon suhun kaambek bentuk berarti ambek ku kakenaan musibah au kalamun qabihun atau aya caritaan anu goreng marasula teh nya dari bere balai teh kieu teuing aing mah hirup teh sangsara bae nah bahasan kitu aya ambek aya omong anu goreng jelas nuduhkeun kana henteu ikhlas narima balai henteu ikhlas dina sabar yaquluna ngaromong deui ahli balad lahu nyarita deui para malak lahu ya kasih jalma manu jilatnya ngaromong deui para malak lahu ka jalma kamu dina catatan amalna kapanggih aya kaambek kagenduk jeung aya omongan-omongan anu acinda gorengna kumaha ceuk malakna makana diuk maneh diuk di kaditu tempat maneh lasta minas sabirin maneh mah teu kaasup golongan anu sabar pada laku kan aya kunang ganjaran nyabar mana buktina padunan belum bae kade ningali catatan amalna tinggal lain maneh mah itu dia gede malaikat gitu bisa aku jadi penyabar lain sabar teuing penyabar wa ta'khudhu jeung nyokot sahal malaikatu para malak as-sabirin kanu sabar dina rijali bohti golongan malaki wan nisa'i dan dipilih golongan awewe ila tahtil arsy kahandapeun arasy payaquluna mangka jarios para malak ya rabbana nun pangeran abdi sadaya haulai ari ieu kabehan teh eta ibaduka hamba-hamba Gusti as-sabiruna anu salabar kau handapeun harus dipangdaheuskeun ka Gusti ieu jama-jama atawa hamba Gusti salabar teh ayaqulu maka ngadawu sa Allah taala Gusti Allah taala ceuk Gusti Allah teh ruddu balikeun deui kudu membalikeun aranjeun kabeh para malaikat ka maranehanana ila syajaratil balwa kana tangkal balwa tangkal balai tangkal cocoka disebut tangkal balwa payarundunahu teras membalikeun para malaikat ka tadi hamba-hamba Allah anu salaban ila syajarati asliha ila syajaratin ka hiji tangkal asluha an ari akarna tangkal hatta tetep minta bin dijieun tina emas wa awraquha jeung ari nang daun-daunanna eta anu teh lalu
nu lalu teh pirang-pirang sutra ya. Walil wahajun aliyuhiyuna tetangkal eta yasiru lempang sa'arakibu jalma-jalma anu penumpakan fihi dina yuhiyuna eta tangkal teh mi'ata amin sarya 100 tahun tatangkal teh bisa miuhan sok itu kan lamun teh memakai kendaraan memakai kendaraan di lempangan pakai motor jauh dari namanya lalampahan teh lawan hayang sampai ke tungtung teh 100 tahun itu ganjaran jalan anu sabar. Bayan disurat keras salik jalma-jalma nu kari musalabar teh tahta handapun eta tangkal wa yatajalla jalan ajali sa'al haqqu Gusti Allah anu maha subhanahu wa ta'ala wa yusallimu sareng nyalaman saha Gusti Allah alaihim kamarehanna wahidan saurang ada yang membayarkan sesalaman belum Gusti Allah belum kotor ada maha suci Gusti Allah begitu. Suma ya'tadiru terus gawe iktidar Gusti Allah ilaihim kajama-jaman salabar tadi di dunia kama ya'tadiru satu maha gawe iktidar sa'ar rajul iktidar hiji jaman ya rajuli kahiji jaman wa yaqulu jeung madawu sa Gusti Allah ya ibadiyas sabirin ya ibadi he hamba-hamba kaula as-sabirina anu sabar ma batalaitukum teu mere balai kaula ka aranjeun teh teu pati-pati kaula mere balai ka anjeun illa aradtu kecuali arabkeun kaula an ahutta kana yen nurunkeun nempatkeun kaula alaikum ka aranjeun kabeh al balai nurunkeun ka aranjeun kabeh al balaa kana balai likasrati dzunubikum karna loba pisan dosa-dosa aranjeun. Nah, lamun diberi musibah itu berarti loba dosa wa auzarikum jeung pirang-pirang dosa aranjeun kabeh diubal ya nunan awal teh ya nunan ayat ya nunan li ablughannakum kana subayen nepikeun temenan kaula ka aranjeun kabeh bihi ku eta balak teh darajatin ala ka aranjeun kabeh darajatin aliyatin kana pirang-pirang darajat anu mata siluna anu teu bisa nepi aranjeun kabeh ilaiha kana eta darajat anu luhur bi amalikum ku pirang-pirang amal aranjeun kabeh pasobar tu terus salabar aranjeun kabeh li ajli karna arah-arah kaula wastahya itu jeung ngarasa isin aranjeun deui di kaula mencek urang bahas urang make ye nu hampura kana teh lain lain kumaha nyari balai teh lamun teu kitu engke marane baru bisa nepi ka derajat anu model kieu da dosa marane teh kacida pisan lobana
tah supaya udah kami teh karunya mana teh yang menang daerah nu alus model ieu maka jang miceun eta dosa-dosa kami teh mere balai ka maneh lain kumaha karunya di mere musibah teh saking kudeudeuhna Gusti Allah sampai urang menangkeun derajat anu luhur moal bisa mengandalkeun amal urang kecuali kudu dibere balai heula urang coba jadi gitu urang teh yang harapan bal insyaallah kitu tah ingat kadinya mah mudah-mudahan dari dibere balai musibah teh urang teh bisa sabar nyaahkeun ka Gusti Allah dibere musibah dosa-dosa urang kalau dengan berhasil ikhlas dari mana ingin kerja malahan mah walaan subuh mizanan jeung garek ngadegkeun kaulah mizanan kana timbangan amal moal ditimbang amal nanti walaan subuh jeung moal ngelakeun kaulah lakum pikeun akan jeung kabeh mah diwanan kana pengadilan mahkamah pengadilan moal diadili heula moal dihisab teh mah amal dihisab lumayan biasa jadi begitu